rata-rata jelema aya nu garain di gitu-gitu ieu ngahina ka jelema leutik boga ilmu eta nu leutik siseueurna mah teu nyanak iman jeung Islam sana naha atuh aya beletuk lain-lain ngaranitana pokona urang muka sajarah ti can diciptakeun manusia ka akhir hayang kacida bah abi mah justru eta anu kan aku mah hirup cing jujur. Wih, merolang layangan, woi. Cok, benang di kujubar sia ka sawah. Ore. Benang euy. Sampurasun dulur wilujeng sonten wilujeng tepang di sareng seni petualang budaya. Sepertos biasalah sim kuring mah ayana di kampung Kukulunuan, turun gunung unggah gunung, mapai galengan sawah, tapi henteu di Gujubar mah. Masih kene bisa muntangan, masih kene bisa saimbang. Betah luar tingali layung. Tah itu teh sinar layung. Di sisi sawah di dia bari ngaliwat ya bangke aya hiburan gerak di itu tuh di Bumina Abah resep gerak engke ningali nuting aruh warawar menang beca ngantosan lebah pengkolan bunga pacampur jeung ruas sok inggis beja teu salah. Waktu kuring indit neang jog anjog lebak pengkolan nya diliukan dilenguan lebangan ukur tegalan. Oh, nyeboran cabai jeung waluh. Di makam lalinggih teh kita aya nu bersihan, aya nu ngurus tuh wabah kuncen. Tingali diceboran tangkalna oge. Dah, nih betah. Baiklah sini tuh tinggali seret sasa tau gen diurus terus ge makamna ieu mah dibersihan tuh. Kembangna mah digarlis kieu atuh aduh lamun teu diceboran mah kumaha tuh. Karoneng kieu mah misaleger nih betah di makam oge. Diceboran tinggali kembang-kembangna tuh. Tah etanya kewajiban dipelak jadi kudu dicebor dihirupan. Lo panasin supaya hari hirup. Tuh cek abage cenah kewajiban ieu melak jadi we dicebor. Tah kudu apa dulur? Kewajiban sanes wajib tapi kewajibannya bah maka dipelak jadi we kudu diurus bah sok dipoto atuh wae da nyaho
Amin dari kalian. Oh iya cenah nu ngurusna teu salah cenah pas pisan. Pokoknya orang muka sajarah ti can diciptakan manusia Ih, ke akhir hayang kacida bah abi mah hayang justru eta anu kan aku kade mah Bang. hirup cing jujur ulah ukur omongan anu ayeuna ke bok kieu kudu nyaha ka fakir miskin budak pahatu lalis budak yatim cadu tah ngomongna tuh lamun eta ngalaksanakeun ukur omongan contoh kieu bring tas pangaosan urang di dieu keur ngorek tong boro assalamualaikum nanya ge henteu pantes teh eta contoh sama hina mere fakir miskin pakai budak yatim budak pahatu lalis hina Kitunya bah. asup deui tah matak ayeuna tong boro manusia orai wae bisa dicocok hayang asup di ka surga rek asup Nabi Adam asup Hawa Kitunya. coba naon sababna heuh moal bisa di ieu konco-koncona gerbang ti kulon sakitu urang etengna malaikat nu ngajaga ti kaler sumawana ti kulon ti kidul keur ngalamun teu puguh lalakon aya nu kaluar nyata wujud orai anu pangeusi surga sarua jeung manehna kunaon dia tale kitu kieu anger mungeun kasieun doraka sieun dilatah eta orang dicocok hayang naon hayang negara naon hayang dunia naon sok kami asa bisa asup di ka surga sabab kami boga angan-angan ka ngaran anu Tah kumaha. orai calawak asup ka sungutna plak dibawa nya heueuh ngaliwat atuh ka penjagaanana da sidik diheumheum lamun hayang ilmu ngamuka sejarah bumi masih keneh genjrong jeung ngabudah mesti bisa ditincap nya tina lalakonna lautan masih keneh cing jelegur cing ampul-ampulan batu masih keneh hararipu jukut tetangkalan masih keneh can aya buka Waduh. dok muka ieu teh kudu beres nete taraje mencak hamalan apa anu tilu ulah gagacokan bari jeung teu merna Gusti Allah teh nyiptakeun manusia teh 3 2 4 5 genep teu ngan hiji tina hiji aya kakawasaanana keur naon nyiptakeun manusia hiji atuh mah bisa ngeusir ka dunya alam dunya jeung nu ngurus jeung nu ngarawatan nyanyana tina tulang rusuk anu kenca anu teu kapake jeung Hawa Nabi Adam dicanak diciptakeun janten setihan Kitunya mah kade kudu nyaho ya ulah-ulah siga gacokan dari teu bale ulah ngabodoh ka ditu da sabusa mah teu ngabibita teu nawarkeun di dinya ge katana ilmu nangis dibikeun dunya nangis dibikeun waras nangis dibikeun hirup nangis dibikeun akal pikiran nangis dibikeun tah manusia teh makhluk kami tah ieu petunjukna Al-Qur'an muduna kumaha tah ieu nu lengkepna moal pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia jeung pangeusina lamun teu cenah nyembah ka kami sujud ka kami semasungkem ka ibu ramana nya tong diunghap saluhureun ajenan sasama tong dihina sahanapeun awas pek gerak mere maweh ka sasama gerak tinulungan ka sasama ka fakir miskin ka budak yatim budak pahatu lalis gerak sebarkeun eta ilmu jeung rezeki ti kami diwajibkeun gerak diijarohan makam karukunan jadi kata ijaroh aya tulisanna naha atuh aya beletuk lain ngaranitana tah kumaha tah kan kitu tetap akur nya dieu kaluhur mainna kaluhur nya sabab di dieu alif lam mim dalika kita gura roe bapi hudan lil mutakim dalil mutakim teh 15 judeun 30 ayateun 50 5 surat tapakuraneun dina lil mutakin wungkul
Tuh di ceboran ningali kembang-kembangna tuh. Aya nu ruang ahli warisna tatanggana abdi mah maot na bieung di mana jeung bieung aya nu ngurus bieung mah. Muga-muga we ditampik ku usaha segala dosa agung dosa ieu teh sanuju iman gitu iman yang dianggung sama kau. Ade sing tartib di nyarita. Dosa perdosaan dosa agung dosa alit angin Gusti anu kagungan. Mugi ditampik ku usaha segala hampura ku usaha salang ku rasulna, ieu rasul ku dibawa. Sabab tanpa dihampura ku rasul muasah ngahampura Gusti Allah. Sabab boga utusan kumaha utusan. Rasulnya utusanna. Nah, kade. Sabab hampura karek biji teh na beuteung inus hampura ku Gusti Allah mah can tepi ka dicinekeun. Sabab utusan nu nyinekeun. Rasulullah teh. Nya, kade ieu kudu bener. Urang teh kungkang wangkong ulah ukujag di palenu. Kayak aya nu neungeul. Tong jeung hayang kapuji, ge merek samping kopeah gitu entong. Dan nu nganilai mah lain manusia lain RT lain ulah lain presiden. Tah rata-rata jelema aya nu garain di gitu-gitu. Ieu ngahina ka jelema leutik boga ilmu eta nu leutik. Tah kitu pisan bah. Memang manusia kalau bahanana ningali teh dina rupa jeung pangkat kakarak dihargaan. Yo kudu inget teh kana engke dina geus maot. Geus maot mah sarua hiji kadua. Nya, hiji kadua teu dibawa mobil, teu dibawa motor, teu dibawa naon-naon, anger diringkukeun. Tah kitu. Sing inget teh kadi. Anger lu ngaruangna digalai, sugan dihormat teu. Digalai we dijejekannya. Digalai. Di dieu mah kungsi. Urang asa ti mana rek kumaha jeung keur naon lamun balik rek manaon bawa tanggungan sabogana bawa pacu bedo boga Sekalian sekalian. Jadi katana ongkoh apa? Ongkoh apa? Cari dongeng tapi teu nyaho hartina jeung elmuna keur diri urang jeung keur itu guna kieu urang asa tina alam eueuh alam di mana di poe tunjung sampurna. Digelarkeun ka alam aya naon-naon alam dunya alam caang tapi lamun teu bisa mawana jeung ngaturna ngarengkeun jadi alam ririweuh. Lain alam anu ngaririweuh laku lampah anu ngaririweuh. Laku lampah badana anu ngaririweuh. Urang teh keur naon rek ka mana? Keur naon? Nya. Lamun dipunut kunu kagungan dina waktosna naon anu rek kabawa? Naon anu rek kabawa? Kabeh ge moal kabawa, da mau. Moal kabawa nya, moal da maot. Kata nu Cina. Keur urang apakeun bisa dietapakeun ka batur sarua. Nu keur batur teh ti urang heula. Jadi naon rek dibawa bae tanggungan. Pacu, parang, bedog bawa. Ari kabawa. Ari kabawa leumpang deui. Sok araranehnya anu kitu. Tah ieu salah luhur teuing nu ngumumkeun. Luhur teuing nya. Jadi kuduna urang teh tina alam eueuh dilumpat kana alam aya. Tah lamun deuk ngudungkeun ulah panjang lebar. Innalillahi lamun deuk ngomong kadinya. Urang asa ti mana? Asa tina alam eueuh. Digelarkeun kana alam aya ku persaning daet ese kabisri saeun. Kana alam aya alam riweuh lamun teu bisa ngatur. Naon nu rek dipigawe ku urang, naon dilepahan ku urang, naon anu rek dijankeun ku urang. Dipunut troh tina kurungan, naon nu rek kabawa ku urang. Anteng Lenyepaneun. matak tapakuran diri. Tapakuran batu, napakuran diri jeung bacaan. Teu kudu merhatikeun Ulah yang batu. pinter maca, kabalinger. Sakata jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 10.000. Balik deui kana hiji kun payakun disebut.